Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala aydan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai anu aya di wewengkon, mudah-mudahan sadayana sabapaosna dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ais pangampih papayung lembur, papayung nagara, pangersa, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Ketua DKM masjid setempat, para pupuhu lembur nu aya di ieu wewengkon, muga-muga sapapaosna disarangan ku pitulung Allah, amin. Oge para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, ngahaja urang kempel ngariung di ieu panglinggihan Sohibul Bait teristimewa pangersa Bapak Jejen miwah Ibu Jejen, Ibu saha? Mudah-mudahan ieu acara, ieu riungan sing ageng barokahna, khususna kanggo kulawargi Jembar Sohibul Bait, umumna kangge urang salaku baraya katut tatanggana. Wengi ieu ngahaja sadayana dikampelkeun, lain rek ujub riya komo takabur, tapi sejak didil doa kangge murang kali Ananda Azril Rafif Al-Farizi anu insyaallah dinten enjing bade di khitan. Muga-muga sabak dak di khitan dina raraga nuturkeun millah Nabi Ibrahim alaihi salam ditegaskeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ieu murang kali bersih zahir batin, ieu murang kali janten murang kali anu cureuleu panon,
murang kali anu jadi sumber kabagjaan kanggo ibu ramatna. Lantaran manusia diciptakan ku Allah itu sesuai fitrahna. Manusia diciptakan ku Allah itu sareng fitrahna. Naon nu dimaksud fitrah? Fitrah di dieu nyaeta bimakna dinul Islam. Maka manusia diciptakan ku Allah dibarengan sareng fitrahna. Mata lamun aya jalma kaluar tina fitrahna, mata kalakuanana moal regejeg palurah. Tetela urang ogenan salaku kolot boga kewajiban ngaping, ngabingbing, ngajaring supaya murang kalih urang ieu ulah kaluar tina fitrahna. Mana fitrah urang? Cicing dina bener, cicing dina dinul Islam. Barakayaning pan hirup teh urang teh meureun heueuh ngambah kamana-kamana. Aya pangaruh di sisi tigigir anu matak mangaruhan karakter urang, mangaruhan sifat urang, sehingga di antara urang ieu nu hadir sadayana aya anu teteg, aya anu istiqomah, aya anu belang betong, aya anu naon deui cek? Cek? Aya anu daek, aya anu ngedul, laras gitu. Tah, dumasarakana eta matak urang sadayana dina wengi ieu ieu mah sanes pangaosan palurah. Naon atuh? Ieu mah etang-etang urang kawajiban sesama muslim tawasobil haqqi wa tawasobis sabr, saling menasehati silih wasiatan antara kebenaran dan kesabaran. Laras gitu. Jadi ai jalma mah ulah eureun silih geuingkeun, ulah liren silih nasehatan. Mawi sateacana langkung tebih sumangga dina riungan ieu urang suhunkeun pitulung Allah, khususna kangge urang pribadi masing-masing, umumna kangge keluarga jalmi-jalmi anu dipika cinta ku urang, dipika nyaah ku urang sadayana. Urang suhunkeun melalui aosan sholawat, urang suhunkeun melalui aosan istighfar. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun pitulungna ka urang sadayana, enggoning urang ngajejehkeun keluarga murang kalih urang janten murang kalih anu salamat dunia rawuh akhirat. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala
ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin ya Rabbi bil Mustafa, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Maka urang cumponan heula hak nu jadi kolot tinu jadi anak. Angkat pandangan sadayana. Kukumaha ge Pak Bu, urang kahutangan kudu jadi kolot leres. Kukumaha ge urang boga kewajiban mulang tarima kanu jadi kolot. Satekah pola urang usahakeun sing jadi anak nu bakti kanu jadi kolot. Minimal ulah lesot tina ngadoakeun duanana. Ibu rama urang yakin aranjeuna ngarantosan doa kocoran tinu janten putra putrina, malah mandar aranjeuna aya dina panghampura Allah Subhanahu wa taala. Yuk sasarangan sareng abdi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Para sepuh sadayana, sabaraha waktos kapengker abdi kasumpingan tamu ti Majalengka. Rupina ti Kecamatan Sindang ngangken nate Kang Jejen. Da sarang sepuh nak kaditu nate. Saur nate hoyong kaanjangan, hoyong kasumpingan. Saur pribados insyaallah manawi sadaya nasihat panjang umur dikersakeun ku Allah urang tiasa kempel ngariung dina waktosna. Alhamdulillah bi kudratillah atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala anu berjalan dina tanjiji hadisna. Wengi ieu urang tiasa kempel ngariung di panglinggihan Bapak Jejen. Kilang kitu ge eta pajejen ngemutan meureun di ditu nama ngawa ce teu liren-liren. Kang ulah hilap enjing di abdi. Heueuh cek kuring. Eta sorena teh aya deui Kang ngemutan engke bagian di abdi ulah sampai teu datang nya. Tenang Mang Jejen gitukeun. Insyaallah kuring datang sarua kuring ge butuh. Mantak di dinya Mang Jejen geus eureun teu ngawa deui.
non sebabna atuh kabayang ku urang sadayana meureun tenda geus dipasang panggung ieu lohur geus dipasang meureun aya nu balik ti datang meureun wirangnya ceu udah nyeng celek ti luar di jadi nu poek eta matak urang doakeun ieu Mang Jejen mudah-mudahan dina ngajejehkeun murang kalihna sing jadi kolot anu tangguh utamina kolot anu sabar amin ya rabbal alamin. Naon margina sebab perjalanan manusia tina lemah tuluy dibere kekuatan ku Allah tuluy sabada kuat dilemahkeun deui ku Allah ceuk saha ajengan tingali surah Ar-Rum ayat 54 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin Allah zat anu parantos nyiptakeun aranjeun tina kaayaan lemah kumaha ageura tingali manusia diciptakeun ku Allah ngalangkungan rahim nu janten indung tina cai mani nu janten bapa tuluy disimpen tina rahim nu janten indung maka didinya dikeueum ku Allah dina lamina nya eta salapan sasih lamina laras kitu lemah eta teh mana ciri lemahna teu sakabeh anak nu aya dina rahim bisa lahir ke alam dunia aya nu sok kaguguran aya eueuh tak kitu ngaromong atuh aya anu salamet aya loba lain aya ieu buktina urang ieu salamet tina rahim induk bisa keluar tina rahim ke alam dunia Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin Allah zat anu parantos nyiptakeun aranjeun kabeh tina kaayaan lemah summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tuluy Allah ngajadikeun manusia tina sabada lemah dijadikeun kuat mana buktina ayeuna urang dibere kekuatan ku Allah gede saeutik tuluy wanieun ulin kaburuan gede deui saeutik tuluy wanieun ulin kalangkung jauh gede deui saeutik tuluy wanieun nyaba gede deui saeutik beuki lampar ulin teh termasuk kuring pan penting-penting ulin ka dieu bapa oge lampar penting-penting pan cara nukul di dieu kuat eta teh aya nu teu kuat aya kilang kitu deukeut ge ka tempat pangaosan tara hayangeun arindit teu kuat eta laras kitu nya kilang kitu ge urang dibere kasehatan teu kuat kilang kitu ge urang dibere kekuatan nepi ke tempat nu jauh naon sebabna dibere kekuatan ku Allah tapi ingat yeuh nu karuat yeuh nu jarag-jag yeuh nu ngarora summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan tuluy Allah ngajadikeun manusia tina perjalanan hirupna di alam dunia tina sabada lemah dijadikeun kuat tuluy sabada kuat dijadikeun lemah deui mana buktina eta geura tingali ragap dada masing-masing palurah oh bisi sare geura tingali geura ragap geura awak masing-masing naon eta jalma beuki kolot beuki kuat palurah naon eta jalma maju ka kolot beuki kuat atau beuki lemah beuki lemah baheula mah yo eta ngaran sukro ngaran ranginang atuh digaras ayeuna mah da geus kolot alah eta melindahareun aing alah eta mah lain tuangeun urang naon sebabna geus teu mahi huntu teh ngaran geus kolot mah huntu teh pindah kana curug nya Pak dibere suku tepan lain digayam dipencet heula ku curug tuluy di kolomo lemah eta manusia tuluy ciri Allah nyokot kekuatan nu aya di manusia teh summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan lain wae dijieun lemah palurah jalma teh
ciri dibere lemah deui teh buukna dijadikeun bodas. Maaf ieu kanu buukna bodas. Huisan. Ciri eta teh palurah kekuatan urang teh dicokot deui ku saha? Ku Allah. Mana buktina? Cengkatina diuk we jalema la ilaha illallah. Laju keur salat komo kamari salat taraweh. Lebere imam taraweh anu naon teh anu kasih teh. Dibere imam taraweh anu sepuh teh kapan aki-aki mah di dinya kot 7 kuliling. Sok cek aki-aki rek kumaha sia jeung aing rek balap hayu cek aki-aki. Rek kumaha sia meuni eueuh naonana meuni eueuh rempan-rempana ka aing meuni eueuh teu inget-inget acan ka awak aing cek aki-aki. Aing ruku sia sujud aing sujud sia nangtung hayang kumaha sia jeung aing atuh beres taraweh teh 23 rakaat kot aki-aki 5an ngajedag. Naon sebabna teu kuateun, naon sebabna lemah. Ka mana eta kekuatan nu baheula dicokot deui ku Allah. Ieu ge Ananda saha? Ananda Azril keur melalui proses perjalanan manusia. Pertanyaanana memeh maju ka kolot ieu Azril di usia naon dibekalan naon ku kolot. Loba anak anu maju ka kolot kurang perhatian tinu jadi kolot. Loba anak maju ka kolot kurang terpenuhi hak nu jadi anak. Naon hak anak teh? Cek Rasul adibu auladakum ala salasi khisolin. Didik anak-anak aranjeun ku 3 pirang-pirang tingkah. Eta mah hak anak tinu jadi kolot, teu meunang dihenteu-henteu. Rek di kota, rek di desa, rek di kampung, rek di lembur, kabeh oge nu ngaran anak boga hak tinu jadi kolot. Hiji adibu auladakum ala salasi khisolin hubbi nabiyikum. Ajarkeun anak-anak urang supaya cinta ka Kanjeng Nabi. Wawuhkeun anak urang ka Kanjeng Nabi. Sebakeun, kenalkeun anak urang ka Kanjeng Nabi. Naon tujuanana? Supaya teu kaluar tina fitrah. Lamun anak urang teu wawuh jeung Kanjeng Nabi, rek kumaha anak urang ngajenan nu jadi kolotna. Sebab iwalti ajaran Kanjeng Nabi anu ngajarkeun ngamulyakeun ka kolot, ngamulyakeun ka sesama. Lamun anak urang geus cinta ka Kanjeng Nabi, lamun anak urang geus cinta ka Kanjeng Nabi, lain wae ka kolot sorangan, ka kolot batur oge kanu sanes bakal nyaaheun. Tapi lamun anak urang teu nya atau cinta ka Kanjeng Nabi, anak urang teu wawuh ka Kanjeng Nabi, komo-komo kana ajaranana, kana Kanjeng Nabi na teu wawuh, ulah ngarepkeun budak bakti ka kolot, komo ka batur ka kolot sorangan, wani ngarogahala, wani naon milaraan. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Zaman kiwari Pak, mang pirang-pirang kolot gering ku anak aya. Mang pirang-pirang kolot rungsing ku anak aya. Mang pirang-pirang kolot zaman kiwari Pak, stres ku anak aya. Aya. Tah ulah sampai hal-hal eta terjadi kunaon? Komat lain kabeh kasalahan anak, tapi yakin aya dosa urang di jerona, yakin aya kalakuan urang, kasalahan urang sawarehna di dinya. Nu mantak ulah nembleuhkeun kabeh ka anak. Para sepuh sadayana kumaha atuh? Maka nu kahiji sedini mungkin nya, sedini mungkin anak teh wawuhkeun ka Kanjeng Nabi. Naon maksudna? Sok tidiknya anak ku urang didik akhlakna supaya ngagaduhan akhlak anu mulia. Simpelna deet-deetna ajaran Kanjeng Nabi hiji hirup sing jujur. Ulah sok ngabohong. Naon margina? Aya 4 amal anu mantak jadi mamala isukan di jero kubur. Tah ieu kudu dijakeun kanu jadi anak. Naon sebabna? Sebab lamun anak teu bogaeun sifat nu ieu, maka cilaka isukan di jero kubur. Naon cenah ce? Ya. Itu nu ngaji teh harirup henteu. Sakurang-kurangna hiji
tanamkeun ka anak ulah ngabohong naon cenah tanamkeun ka anak ulah ngabohong mantak lamun urang ngobrol jeung anak Kang Jejen mana Kang Jejen anu mana ieu Kang Jejen iya aing sok rempar aing nu hajatna teu kadeuleu mah nunggus-nunggus ge palurah aing nu hajatna eueuh mah pan kalah ka molor teu aya heeh lain kamari ge di Tangerang aing nu hajatna molor mah hese balik atuh aing hana sasalaman 2 kali cai we mikeun ieu kumaha sih lajuna mah pan kuring teh naik mobil we hayu pir beujeuh balik nanggeus nepi parapatan telepon ajangan di mana atuh di mobil cok aing punten cenah antosan sakadap ieu anu tinggalin aing nyaho kitu kan cenah punten sakadap ieu bade disusulkeun heuh burukeun kitu kan matak ieu Mang Jejen ulah sare pepeujeuh teruskeun matak Mang Jejen lamun ngobrol ka budak hek ngajanjikeun hiji perkara kade ulah bohong naon sebabna lamun kolot sakali ngabohong kanu jadi anak eta cek anak teh dianggap halus dianggap hade hiji ulah ngabohong naon sebabna cek Rasul jalma nu ngabohong isukan bakal kapendak balukarna di mana di akhirat 4 perkara nu kudu dijauhan sebab lamun urang milampah 4 perkara eta kapendak balukarna di jero kubur hiji bohong nu kadua khianat naon cenah matak cek Mang Jejen brok teh Azril mi HP bapak mah hidup rek hirup di mana hidup rek jadi naon mangga rek kumaha rek kamana mangga ngan omat hiji ulah sok ngabohong 2 ulah sok khianat lamun dipercaya ku batur ulah sok cedera lamun dipercaya ku batur ulah sok khianat mi HP bapak mah nu katilu ulah sok jadi hileud peuteuy naon cenah nu kumaha teh hileud peuteuy eta di masyarakat mah palurah aya nu disebut hileud peuteuy teh nu kumaha namimah naon cenah nya ngadukeun batur ngadu domba lurah diadukeun jeung domba naon dipaseakeun gara-gara omongan urang Mang Jejen dulur parasea gara-gara omongan urang tatangga parasea gara-gara omongan ece salaki pasea jeung dulurna aya nu kitu Pak ayo bae ongko gara-gara omongan urang ikatan anu geus pageuh jadi bercerai-berai naon sebabna nami nu kaopat Mang Jejen ajarkeun ka budak sing bisa susuci naon cenah sing bisa susuci kalolobaan lalaki sup ka jero kubur disiksa menang siksa kubur lain tara salat lain tara sedekah tapi sokiih sembarangan naon cenah sokiih tah ieulah diantarana kunaon lalaki mah kudu dihitan sebab lamun teu dihitan sok aya nu nyangkrung sesa tina kuncupna hartos bahkan di Ciamis aya kasus budak teh geuning jeung jeuriheun terang jeung jeuriheun naon cek urang dieu mah atuh beda aja jengkolon mah geus kadahar jengkol eta mah ngaranna heuh ai geunggeureun teh hese kiih eta budak palurah kuat jejerita barang ditingali ternyata kuncupna teh bareuh nepi ka lenang herang barang dibawa ke dokter ternyata infeksi apa penyebabnya terlalu banyak kotoran di dinya gara-gara naon kurang bersih tina akibat geus micun kotoran teu dibersihan lila teuing didinya ngendek akhirna banyaklah di situ menjadi naon ngaranna teh jadi tempat cicingna bakteri
nepi ka budak adu belajar teu bisa kiih da aya geus di hitan mah cager budak teh tetela. Ternyata parentah Allah mah tara aya nu ngarugikeun manusia, tara aya nu ngarugikeun makhluk, kabeh oge nguntungkeun makhluk. Leres teh? Leres teh? Nya nu mawi Pak Bu yuk urang sadayana ajarkeun ka urang kalih supaya urang sadayana tiasa nyumponan kewajiban urang salaku kolot nunaikeun hak nu jadi anak naon ngajarkeun ke anak supaya mencintai Kanjeng Nabi. Ketika anak urang geus mencintai Nabi, ketika anak urang geus menjiwai akhlak Nabi, dia akan hidup seperti akhlaknya akhlak Nabi. Jadi pejabat boga akhlak Nabi mah indah kadengena. Jadi pedagang jadi boga akhlak Nabi mah moal sekedar neangan keuntungan dunia, tapi oge nu diteangan jadi keuntungan akhirat. Ketika eta anak urang jadi polisi, polisi oge bakal sieun ka Allah, moal samena-mena ngatur hukum galak ka batur ai ka bangsana henteu. Ketika anak urang jadi pengusaha, maka anak urang bukan sekedar neangan naon keuntungan dunia, tapi nu diteangan stabil atanapi seimbang dunia jeung akhirat. Para sepuh sadayana naros ka urang dia, saha panutan urang? Ih, kalah kekecek mata deula. Saha panutan urang teh Pak? Kanjeng Nabi. Saha teladan urang teh? Kanjeng Nabi. Saha pamimpin urang teh? Kanjeng Nabi. Tancapkeun eta bahasa ka murang kalih urang supaya murang kalih urang komo zaman ayeuna mah Pak loba pangaruh ti sisi ti gigir. Zaman medsos ayeuna mah gampang kapengaruhan, ukur muka HP itu emosi jalma bisa kapengaruhan Pak Lurah. Gara-gara muka HP we zaman kiwari mah emosi jalma bisa kepengaruhan. Dina konten eta tertuang di dinya menghasut seseorang, ujaran kebencian, aya deui di dinya ngomongkeun anu hal-hal di dinya mantak mempengaruhan emosi, teu kurang jalma loba nu kapengaruhan mantak me HP ka urang dieu, teu apal masalah seluk-beluk permasalahan, ukur ningali dina HP ulah percaya teuing, ulah diteleg mentah-mentah, komo dicekal deleg mah tabayunkeun heula. Naon cenah Pak? Tabayunkeun heula, konfirmasi heula, ulah ujug-ujug ditelan mentah-mentah bisi urang kabawa ku sakaba nu mawi ajarkeun ka anak urang, ulah nyokot contoh nu teu puguh, ulah nyokot contoh anu teu puguh, ulah nyokot naon teladan anu teu pararuguh. Iwal ti hiji teladan urang mah saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Kiai Haji Abdul Aziz ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah syani wa daraji atfatayyaji rabbal alamin ya uhailal judi wal karami kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad,
pemimpin kita Nabi Muhammad. Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu, kami sama selalu datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku ya Rasulullah ya Rafi'an syadun Al-Fatihati Ratul Alamin Ya Uhailal Judi wal Karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jawab ku sadar ya. Kekasih kita dambaan kita teladan kita pemimpin kita maka ajak anak pamajikan orang, keluarga orang supaya aranjeuna memiliki rasa cinta ke Kanjeng Nabi, anu buah tina cinta eta itba ke Kanjeng Nabi, itba kana ajaran Kanjeng Nabi, berusaha untuk mengamalkan piwuruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jalma anu nuturkeun Kanjeng Nabi iwalti jalma anu ngabogaan mahabbah ke Kanjeng Nabi. Ketika orang cinta ke Kanjeng Nabi, maka itu nilainya cinta ke Allah. Kemudian orang sadaya nak nuturkeun Kanjeng Nabi sarua jeung nuturkeun parentah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lamun benar-benar anjeun cinta ke Allah, lamun benar-benar orang tumu taat kana parentah Allah, tuturkeun Kanjeng Nabi, tuturkeun akhlak Nabi. Maka kewajiban kolot adalah ngadidik anak-anak orang supaya wawuh terangin kana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang teh kudu rempan, kudu palurah, kudu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ngajentrekeun dina Al-Quran dawuh Allah teh a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Salaku kolot nya anu hirupna ti heula tibatan anak, anu pengalamanana panginten leuwih ti heula mendak tibatan anak, leuwih keneh pangheulana mayunan warna-warna nu aya di dunia, maka ieu urang kudu boga karempan terhadap anak. Nu kumaha nu dimaksud rempan di dinya? Urang kudu rempan memiliki anak anu lemah sabada urang ninggalkeun maranehna. Ibu ninggalkeun anak anu kaayaan lemah intelektualna, lemah emosionalna. Intelektualna lemah teh bodoh ngaranna, emosionalna lemah teu boga akhlak ngaranna.
spiritualna lemah, teu bisa ibadah ngaranna. Nepi ka eta budak finansialna oge lemah, ekonomina lemah, geus eta budak cilaka. Naon cenah Bu? Cilaka. Ekonomi lemah, ari agamana kuat mah moal mancak cilaka, sebab aya keneh benteng dina diri. Lolobana jalma nya ngahalalkeun segala cara, hulu dijieun suku dijieun hulu, geus teu mandang halal haram. Kunaon? Sebab benteng pertahanan nu aya dina diri lesot, jebol. Ya geura, pernah teu Bapak berpikir kunaon jalma waniun maksiat Pak? Bu, kunaon jalma waniun maksiat? Nang kunaon jalma waniun maksiat Pak Lurah? Sebab ketika jalma maksiat dia gagal menghadirkan Allah di dalam hatinya. Bimakna hatena lesot tina eling ka Allah. Nepi ka wani maksiat, da moal aya jalma maksiat eling ka Allah. Aya teu? Moal. Kunaon jalma waniun maksiat ka Allah, waniun pulang paling sok. Kunaon? Sebab dia gagal menghadirkan Allah di dalam hatinya, di dalam nuraninya. Nepi ka manehna ngabobodo dirina sorangan, dohirna ngabobodo batur, hakikatna ngabobodo diri sorangan. Nepi ka wani maksiat, itu karena dia gagal menghadirkan Allah. Numantak setiap Bani Adam, khususnya umat Islam, ketika lahir gubrak ke alam dunia sunnah sok diadanan celikna. Betul, diadanan celik katuhuna, dikomatan celik kencakna. Laras gitu Pak nya, emut keneh Bapak momen-momen ketika Bapak ngadanan anak, emut keneh henteu sok geura emutan ku Bapak. Awal mula ketika seorang bapak mengenalkan asma Allah kepada anaknya, itu adalah isyarat Pak bahwa kewajiban kolot nupang hulakna ngawawuhkeun ngenalkeun Allah kanu jadi anakna. Dicokot budak teh dipangku, laras Pak Lurah emut keneh Pak Lurah. Kusaha ngadanana ku batur ku Pak Lurah. Gitu ulah apal cengklak wungkul. Aya ngadanan ditah batur. Apaan aya gitu Pak Lurah, cenah ajengan punten cenah pangadanankeun. Ih, sia teh bisa adan gempor cenah. Di adanan budak teh celik katuhuna, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres di adanan celik katuhuna, di komatan celik kencakna. Kuring ge pan kitu ngadanan budak teh bari nempuan ramokna bisi eueuh hiji. Di adanan budak teh beres di adanan di komatan, beres di adanan beres di komatan, dibikeun deui ka bidan. Kumaha ceuk bidan? Cenah ustad menina langsa, cenah aing ngadenge ustad adan teh ditembal ku kula ceuk. Atuh bidan rek teu langsa kumaha aing 40 poe paila. Atuh ho amul medak daging. Mata ku bidan teh dicokot budak teh, alhamdulillah salamet Pak Ustad. Didinya urang naon teh geun ngawawuhkeun asma Allah kanu jadi budak, melalui cepilna didinya jadi isyarat bahwa kolot kudu ngawawuhkeun pangeran, ngawawuhkeun Allah ku jalan ngaazanan supaya nyerep kana hate sanubarikna. Pan urang ge memeh lahir gubrak ka alam dunia, ditanya ku Allah, alastu birabbikum, lain jabang bayi, hei ruh, lain tak ari aing pangeran maneh? Kumaha ceuk urang? Qalu bala syahidna, nembalan urang kabehan, mohon Gusti kantenan, Gusti teh pangeran abdi. Arek ibadah sia ka aing, arek taat ka aing, arek. Setelah urang gubrak ka alam dunia, nyebrang tina alam rahim ka alam dunia, ngalangkungan hiji panto anu hina. Poho eta urang kana perjanjian. Di dia tugas kolot untuk mengingatkan kembali atas janji yang dulu pernah kita ucapkan kepada Allah. Lamun aya budak anu nyengkong dina fitrahna, lamun aya budak anu nyegog dina fitrahna,
keluar tina fitrahna, maka itu berarti aya kesalahan, kekeliruan tina didikan kolot. Kartos teu Pak ieu. Nya. Maka tugas orang adalah ngembalikan ieu anak supaya ingetin karena janjina, supaya ieu Azril nya di tangan Bapak Jejen jadi hamba anu salamet, ngabogaan hate anu salamet. Ieu Azril diasuh ku indung bapakna, henteu poho kana kewajiban, teu poho kana janji. Sebab lamun manusia geus poho kana janji tingali lain wae manehna nganyinyeri indung bapakna, katut ka batur oge bakal kabawa-bawa ka nyenyeri. Laras gitu nya hoyong ibu gaduh murang kalih kawas gitu alim matak demi untuk mewujudkan murang kalih anu apal kana jati dirina, murang kalih anu emot kana janjina, usian akalna ku ilmu supaya anak orang ulah bodoh. Pak Bapak saur Kanjeng Nabi ya digambarkan ku Kanjeng Nabi rempaneun Kanjeng Nabi ka umatna, nyaahun Kanjeng Nabi ka umatna. Saur Kanjeng Nabi, sayati 'alan nasi zamanun, bakal datang hiji mangsa ka umat kami, bakal datang hiji generasi ya, dina hiji zaman di mana umat ieu teh umat anu terpuruk, umat ieu teh umat anu terpuruk, umat generasi paling buruk. Nu kumaha eta teh? Hiji himmatuhum butunuhum, bakal aya generasi nu lahir ke alam dunia di mana himmatuhum butunuhum, cita-cita mereka hanyalah kepentingan perut. Pak, umat beki dia teh lain beki alus, tapi beki dia teh bakal beki brok-brok. Naha geuning sebab geus loba di antara na kolot antepan, geus teu masinikeun anak wanci ngaji, anak wanci salat, padahal eta anak dibarekelan HP masing-masing, tapi tara hayangeun kolotna nelepon. Jang di mana? Di dieu mah uih heula sakedap. Aya naon mah? Salat heula. Entos mah teu kasaksian ku emak. Pernah ece lulumpatan neangan anak kita salat. Pernah bapak bari gagaro teu ateul neangan anak rempan bisi can salat. Pan kamari ge kamari puasa dah netelepon budak keur di Jakarta. Budak keur nyaba di jauh di Bandung, Jakarta, di Surabaya. Jang iraha balik cek emakna. Engke mak 3 poe deui kana lebaran. Oh nya atuh dilaguan ku emak. Kumaha cek emakna? Ulah poho jang oleh-oleh dole eta. Tara teuing eta emakna nanyakeun kieu ka budak nu aya di panyabaan. Jang iraha balik? Engke mak 3 poe deui ka lebaran. Oh nya sing salamat. Henteu jang emak marek nanyakeun hiji we emak mah. Kumaha eta puasana jang di panyabaan? Salamet. Aya nu kitu henteu? Eueuh. Aya ceuk ulah sok suudon, aya. Aya pasti kolot model gitu, yakin aya. Kumaha jang puasana, kumaha jang salatna? Bo pasti anak urang nahan lapar jeung haus mah bisaeun. Ngan loba anak-anak urang ari puasa nama lancar, ti mimiti surup naon, ti mimiti meletek panon poe nepi ka surup panon poe. Tamat eta nahan lapar jeung dahaga, tapi kadang-kadang salat nama kadong dole. Ayo nu kitu. Tah. Anak tinggal anak, kolot nu salah nama lain salah anak. Leres teh Bu? Leres teh Pak? Tuh da embung disalahkeun mah. Nya. Budak mah heueuh da meureun lapar. Bakat ku lapar nepi ka sarena budak.
kumaha cekolot isteuing ulah dihudangkeun karunya salah eta pola didik model kitu hudangkeun heula sinah salat ieu mah budak teh jang ulah poho ya adik maneh cenah hayang baju ieu cenah hayang baju shimmer mak hayang mak pameulikeun eta mau kena naon burgundi hayang make kawas batur salat id teh make mau kena burgundi oh mana got enjrek sabayan we dibawakeun mau kena burgundi ku anakna nu kumaha atuh mau kena burgundi la ilaha illallah geus teu masinikeun ibadahna kumaha jang pokona mama teu nyaho nanaon mun balik ulah poho mawa kueh di kota barang budak balik tehnya budak balik nelpon ka mana mak yeuh ujang geus nepi perapatan oh geura bapakna geura kaditu naon jajab oleh papageun begitu dipapageun ka mana ka perapatan ka tempo angkaribung budak teh tas digendong bus dijingjing dua ilaha illallah barang datang ka imah dibuka eta sagala rupana alhamdulillah cek makna jang maneh syukur alhamdulillah bungah teu mak nempo anak itu bungah komo lamun ieu budak hirup nuturkeun fitrahna budak hirup nuturkeun agamana leuwih ti bunga hiji teh gambaran ti Kanjeng Rasul bahwa beki dieu teh umat akhir zaman teh bakal lahir generasi anu naon cita-citana manarehna neudeun cita-cita ngan ukur kepentingan beuteung geus teu masinikeun sieun ku Allah mantak kamari oge abdi wangkit mudik eta ngalangkung sapanjang jalan palurah geus biasa bae di dinya mah di ditu mah di sepanjang jalan di kota-kota besar mah Pak nu udud teh di sisi jalan ting pelenyun geus eueuh ka era nu nginum atuh ngarariung bae di sisi jalan cing eta akibat naon akibat amar ma'ruf teu ditegakkeun geus eueuh silih geureuhan geus eueuh silih wasiatan geus eueuh silih nasehatan antukna maneh-maneh kuring-kuring sia-sia aing-aing akhirna bulan puasa gei geus eueuh silih hargaan geus eueuh silih ajenan lantaran naon Bu geus eueuh kasieun gampang eta masieun Pak atuh isin-isin laras teu Pak nya urang mah ayeuna meureun pas urang mah ayeuna luhung keneh aya jalma nu daek gurah geuruh Pak ngan pernah teh Bapak berpikir ketika Bapak Ibu marawat engke anak urang rek saha nu ngeingahkeun engke anak incu urang rek saha nu ngawarah anak incu urang rek saha nu ieu nu mikanya pernah tuh orang berpikir kadinya sugan ayah ulah sok tatagenan kanu teu puguh mending keneh urang usaha sorangan puguh urang ikhtiar sorangan mana buktina memeh mangsa eta datang geura didik anak sewang-sewangan supaya anak-anak urang siap menghadapi masa depan kenyataan ketika anak urang hidup di mana amar ma'ruf geus ditegakkeun maranehna bisa membentengi diri pribadi masing-masing rempan henteu urang dia rempan henteu kudu boga karempan wujud urang karempan nu kadua salajengna ajarkeun anak-anak urang supaya cinta kana Al-Qur'an buah tina cinta kana Al-Qur'an adalah anak-anak urang belajar membaca Al-Qur'an belajar memahami Al-Qur'an belajar mengamalkan Al-Qur'an Ibu batur mah tingali batur mah ngajarkeun teh lain ka anak sorangan ka anak batur ge diajarkeun tuh
matnya anak urang lain anak batur, matnya urang teu boga karempan. Da masing-masing pribadi ge meureun lamun maot teh meureun hayang diaoskeun Quran hoyong teu? Hoyong. Laulal ahya. Lamun mah geus eueuh jalma-jalma nu harirup. Laulal ahya. Lamun mah lain karena aya keneh jalma-jalma nu masih keneh harirup, la halakat al amwat. Yakin binasa cilaka eta jalma-jalma nu geus maot ti heula. Nah, lamun nu harirup geus teu ingat kanu marawat, geus teu hayangeun kirim doa, geus teu harayangeun ngiriman sedekah, geus teu harayangeun nyieun amal soleh, geus teu hayangeun di dinya ngiriman doa kanu geus marawat, geus teu hayangeun mangmetakeun hampura keur nu marawat, la halakat al amwat. Cilaka eta jalma nu geus marawat ti heula. Jalma nu maot pak lantaran jalma nu maot ti heula sup ka jero kubur eueuh bedana sarua jeung ti kerlep tina lautan. Naros ka urang dieu, lamun jalma ti kerlep di laut heg eueuh puntangkeuneun rek kana naon muntang pak? Naon nu paling dipika butuh? Pak, nu paling dipika butuh ku jalma nu keur ti karelep teh naon? Pelampung. Gerak ku akang tawaran jalma nu keur ti karelep, yo hayang motor sia. Moal daekeun. Lain teu hayangeun, teu butuh. Sakai deui, lain teu hayangeun tapi teu mika butuh. Ya atuh kunci imah. Kop imah aing jeung sia daekeun moal ya atuh rangda oh ieu mah rangda ruhai makaning bara hayang rangda cek saha cek nu keur ti kerelep aing mah lain hayang rangda lain hayang motor lain hayang mobil bo kadiekeun mun aya mah pelampung tuh naon cenah pelampung keur naon keur puntangun keur nyalametkeun awak. Maka doa nu dibaca ku jalma nu masih keneh harirup keur nu maot, sedekah nu dilakonan ku jalma nu harirup atas nama anu maot, istighfar nu dibaca ku jalma nu harirup keur nu maot, itu adalah pelampung Pak. Bayangkeun ku Bapak, rek saha nu ngiriman ka Bapak engke? Rek saha nu ingeteun ka Bapak? Lamun Bapak teu nyiapkeun ti ayeuna anak-anak Bapak, rek ingetan kumaha anak da bapak teu ngingetan, rek ngiriman kumaha anak da bapak teu mekelan, matak mihape ka urang dieu bahwasana ulah sok wawanianan sawani-wanina jalma saludeung-ludeungna jalma sajawara-jawarana jalma ngaran sup ka jero kubur mah angger jaba sorangan jaba poek kama qala Maduri. Sorangan jaba poek, sorangan jaba keung, sorangan jaba poek, sorangan jaba keung. Rek saha anu maturan, rek saha nu bela, rek saha nu bela. Sorangan jaba poek, sorangan jaba keung. Saenggeus awak diasupkeun ka kuburan, saenggeus awak diurugan ku taneuh beureum, eueuh datang malaikat mungkar nakir, saha nu bisa nandanganana. Poek jaba sorangan, poek terkeung, poek terkeung.
sorangan jabab poek, sorangan jabab keum, sorangan jabab poek, sorangan jabab keum. Bakal tiba saatnya Pak, bakal datang mangsa di mana bapak keluar ti imah atau anak nu keluar ti imah. Laras gitu. Iya. Bakal datang mangsa di mana anak keluar ti imah atau bapak nu mihlaan keluar ti imah. Lamun bapak nu mihlaan keluar ti imah maut ngaranna. Anak nu keluar ti imah rumah tangga ngaranna. Mata Kang Jejen memeh anak indit ti imah bekalan ti ayeuna. Bekal pang alus-alusna fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Gerak bekalan anak teh eueuh deui bekal pang alus-alusna iwalti bekal takwa. Margi naon lamun urang ayeuna teu mekelan ka anak kolot isukan nu bakal katalangsara, kolot nu sangsara. Ulah ngomongkeun akhirat, di dunia beheulaan ya. Di dunia orang boga anak teu manfaat, di titah ieu teu metu, di titah itu teu metu, diajak ka sawah titah mantuan panen jang geura akutan ieu jarami tuh bawa ka pakebotan kumaha cek anak marera rera rera rerang oh merang cenah nyebutna bu ai titah ngagebotan mah embung ai lagu madang kot segut ieu urang kudu boga kahariwang. Ulah waka ngomongkeun akhirat bisisan kahontal. Di dunia genan urang anak jadi fitnah Pak. Anak jadi fitnah. Nu kumaha jadi fitnah? Kolot wirang hirup di lembur gara-gara ngabogaan anak anu goreng akhlakna. Betul? Nya. Nepi ka salembur mah sabewir hiji. Ta anak Mang Jejen dah. Gitu? Da teu boga akhlak cenah nyaho magrib kalah der ngagurung-gurung motor. Atuh batur keur sarolat di masjid si eta der ngagurung-gurung motor. Setoran nepi ka batur keur salat kapan kaganggu inna sholati wa susuki wa yamaha. Atuh heuh kaganggu salatna. Pak, keur mah urang hese hayang naon teh? Hayang husu salat teh laras. Ya, lamun urang ayeuna teu bisa husu dina sakeseluruhan salat, Mang Jejen. Lamun urang teu bisa husu dina keseluruhan salat, minimal tina 3 tingkah. Sabaraha? Minimal dina 3 tingkah sing husu urang dina nalika 3 tingkah. Nu kahiji ketika urang maca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras hiji. Nu kadua minimal orang husu ketika keur maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nu katilu minimal orang khusyuk ketika orang membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tilu tingkah eta usahakeun ku urang. Lamun maca hate urang maca, diri urang lisan urang maca, urang lisan urang maca, hate urang batin urang sadar yen urang teh keur ngalakonan salat ka Allah. Maka ketika orang maca keur dina 3 tingkah eta hadirkeun hate ka hade ulah malaweung matak aing mah aneh eta kanu salat baca beres be aneh aing mah kubisaan gitu lain nyawad pupeujuh punten lain nyawad bisaan gitu heueuh bisaan sakapu mah hoyong nanya nah kumaha sia teh salat teh gitu kecepak beres hayang nanya gitu keun eta teh lain cek abdi bu saur Imam Ghazali lamun anjeun teu bisa ngajaga kahusuan dina keseluruhan salat dina seluruh tingkah salat mimiti takbiratul ihram nepi ka salam teu bisa urang ngajaga kahusuan secara keseluruhan minimal cek Imam Ghazali Hujjatul Islam
dina jaga dina tilu tingkah. Hiji naon cenah? Dua ngeluan, tilu nyungsep. Ieu ngaji saking ku nyerep pohok kabeh. Aing ngapaur we ditanya, naon cenah bieu pengajian? Pokona mah kitu we. Naon cenah bieu kubalik ceuk kubalik kumaha pokona mah ruhai be cenah. Eta we hiji ruhai. Hiji minimal orang khusyuk dina maca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras. Dina naon ayana eta? Dina doa iftitah. Nu kadua ketika orang maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lisan orang maca hate urang nuturkeun sadar yen urang teh keur ngucapkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Punten Jang Ustad, puguh abi masuk babaring malaweung eta keur salat teh. Aya antu keur salat teh ujug-ujug inget kalajadian nu geus ti heula atawa ujug-ujug keur salat teh ngimpleng kanu can puguh. Osok ibu salat modal kitu. Komo sama-samana ari bulan puasa mah ceuk ece Allahu Akbar. Jeung naon aing saur engke. Pernah ece ngalaman kitu. Ti miti takbiratul ihram nepi ka ceuk saha? Nepi ka ceuk Bilal. As-salata sunnata tarawih rakaataini jama'atan rahimakumullah. La ilaha illallah. Maca kaca jeung naon aing isuk buka padahal maghrib lagi can aya eta tapi buka geus di pikiran komo keur salat nu keur tenang teh adieun Allahu Akbar. Ujug-ujug daratang eta ranyong eta rajol eta ngarongrong kana hate urang tetela bu lamun hadir model kitu buru-buru ku urang hadirkeun saha yen urang teh keur menghadap Allah menghadap Allah. Mantak me HP ka urang dieu lamun urang hese ngajaga kahusuan dina salat, kita perlu belajar dari seorang sufi ternama. Seorang sufi ternama dari abad kedua. Siapa beliau? Syekh Hatim Al-Asam. Beliau pernah mengatakan bahwasana ketika waktu sholat hadir, waktu sholat tiba, tidaklah aku berdiri untuk mengangkat tangan kemudian takbir. Sebelum itu terjadi, maka aku memposisikan hatiku seperti naon? Ketika Imam Hatim Al-Asam rek sholat, anjeuna ngadeg madep ka kiblat, tuluy anjeuna ngalieu ka mana? Ketika aku menengok ke sebelah kanan, maka aku merasa melihat surga. Ketika aku menengok sebelah kiri, aku merasa melihat neraka. Dan ketika aku melihat ke tempat sujud, melihat ke bawah, maka aku merasa sedang berada di atas titian jembatan Shiratal Mustaqim. Dan ketika aku menghadap kiblat, aku merasa sedang ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika aku menengok ke belakang, aku merasa sedang dipandang oleh malaikatul maut, saha malaikat Ijrail. Pernah bapak sholat ngerasa di pencerong ku malaikat Ijrail? Henteu. Diajar pak. Lamun bapak rek sholat, hadirkan perasaan yen urang teker di pencerong ku saha? Ku malaikat Ijrail, yakin eta urang bakal ngararati, bakal hati-hati dina sholat. Moal rek malaweung. Naon sebabna? Di tukang aya Ijrail. Digigir aya neraka sebelah kenca, di kanan urang aya surga, di handapun urang aya titian Shiratal Mustaqim, di payunun urang aya Allah Dat nu Maha Agung, rek kumaha caliweura. Sementara urang ngahadap ka bupati wae palurah teu daekeun caliweura, teu daekeun belacak-belecek komo naon sembrono, moal wani palurahnya pasti bakal ngajaga akhlak, ngajaga adab. Komo urang keur sholat
laras teu Pak, laras teu Bu. Maka ieu ku urang perlu diajarkeun kanu jadi anak supaya anak urang menjiwai, mengilhami setiap gerakan salat, setiap perintah salat ulah nepi ka aranjeuna leungit kesadaran untuk ngalaksanakeun kewajiban perintah Allah. Naon sababna? Ancaman nu kadua ti Kanjeng, lain ancaman, gambaran anu kadua ti Kanjeng Nabi teh adalah wasyarafuhum mata'uhum. Saur Kanjeng Nabi isukan bakal lahir generasi anu buruk, generasi anu terpuruk. Nu kumaha? Kemuliaan mereka dilihat dari perhiasan mereka. Jadi bakal datang hiji zaman di mana jalma nu mulia teh nu loba hartana, nu loba perhiasanana, nu boga ilmu mah teuing ge didenge teuing henteu, tapi nu loba duit mah boraah omonganana hitutna ge didenge. Hah? Sok geura nu miskin tutunjuk moal didenge, tapi nu beunghar tutunjuk pasti jalma teh naon sebabna? Sieun teu meunang THR. Sok di masyarakat jalma beunghar tutunjuk loba jalma daekeun ngawaro. Terus teh nya kita hidup di mana orang lebih menghargai, orang lebih memuliakan yang berlimpah harta perhiasan ketimbang orang yang takwa, ketimbang orang yang menjalankan agama secara kafah. Sidik jalma teh keur ngajalankeun agama, keur negakeun amar ma'ruf nahi mungkar, kumaha cek urang dieu guruhan pisan ta si eta, cerewet pisan ta si eta. Masing-masing atuh hirup mah, hei ulah sok ngomong masing-masing. Naon sababna? Da maot mah angger teu bisa masing-masing sia teh. Bejakeun tak kanu ngomong masing hirup masing-masing. Bisa kitu ka kuburan sorangan? Gitu. Aya di dieu jalma maot ngaligincing ka kuburan sorangan aya. Anggar mandi di mandian, boeh di tutupan, teu bisa make sorangan. Betul. Mimiti mandi di mandian, tuluy boeh di pakaian, tuluy ka masjid dialanturkeun, kilang bara ge kilang kitu ge eta keur hirup mah. Ampun ka masjid melid hese. Ai keur hirup hese ka masjid ai geus maot hayang dibawa ka masjid. Aya nu kitu aya cek. Aya wah cek. Bejakeun tak kanu tara ka masjid. Heuy, naon? Panggoreng-gorengna jalma komo lalaki mah. Panggoreng-gorengna lalaki Mang Jajen. Saumur hirup tara asup ka masjid. Sakali asup ka masjid pangharupna alabatan imam. Paeh. Ai keur hirup. Hese ka masjid loba wae alasan. Ai keur hirup sok ngabobodok maneh, capek lah, sanggup lah, tunduh lah, ai geus maot hayang dibawa ka masjid. Ngaran keur hirup mah Bu, ngaran jalma mah mending hirup ka masjid mah nya ge dibawa ka masjid sanajan ditunda di masjid 100 poe geus maot mah eueuh nilaian. Sok tunda jalma nu maot di masjid 100 poe ingkeun. Aya manfaatna moal. Tapi bapak sanajan didinya bapak ngan ukur 5 menit bapak ngalaksanakeun kewajiban di masjid aya nilaian Pak. Aya naonan? Aya nilaian. Mentak cek cek karunya ka salaki. Karunya benar cek karunya ka salaki. Lamun ece karunya ka salaki elingan salaki. Pak naon? Ulah jadi lalaki panggorengna. Nu kumaha lalaki panggorengna teh? Nu tara daek berjamaah tara asup ka masjid. Kumaha eta salaki model kitu? Isukan manehna. Batu rumah nyukang jembatan Siratal Mustaqim teh. Dibere pertolongan ku Allah da si eta mah tara ka masjid. Da si eta mah atuh nganggap cukup, maka isukan moal boga pertolongan Allah. Na'udzu
naudzubillahi min dzalik. Matak ce lamun rumah sakarunya ka salaki elingan salaki teh ce. Laras kitu elingan salaki teh ai karunya mah ece ka salaki teu bagjana urang boga salaki anu soleh, dia akan menjadi imam, menjadi pemimpin di keluarga, bakal jadi teladan, bakal jadi sumber pituduh, wasilah pituduh ke keluargana. Antukna tina pituduh eta, tina wasilah eta, tina di bawah asuhan kasih sayang seorang imam anu takwa, keluargana selamat tina bebendon Allah. Amin ya rabbal alamin. Teraskeun ce Ustad, kapan cenah lamun teu boga harta mah jalma balangsak. Heueuh nama. Orang memang harta benda teh bukan segalanya. Betul, Pak? Memang harta benda teh bukan segalanya. Orang menganggap uang itu bukan segalanya, betul. Tapi lamun hirup teu nyekel duit pan asa rek modarnya ce. Maka neng lebaran geus tereh datang. Nyebunya. Ieu lebaran geus 3 poe deui. Budak can kabeli baju dulag Gusti mun hayang leweh cek ece. Tinggal leweh atuh. Batur geus boga kueh lebaran aing mah encan. Maknya tahun ieu aing moka kueh munafik deui wae. Apal ece kueh munafik? Oh aya eta kongguan munafik sina kiripik. Aya eta teh ce nya kumaha cek ece enggak karaeun aing duet jeung ucing mah euy. Ucing milu ngaji. Menta kumaha cek urang, sanajan harta benda lain segalanya, bukan segalanya, tapi urang perlu karena harta, tapi ulah kamalinaan teuing. Bagja sote eta harta lamun dipake takwa. Bu, ibu, jalan hirup mah ukur 2. Hiji syukur, 2 sabar. Ibu keur dibere boga buru-buru tuturkeun ku syukur, lamun dibere teu boga tuturkeun ku sabar. Sakitu-kitu. Sakai deui. Lamun hirup dibere boga tuturkeun ku syukur, lamun hirup dibere teu boga tuturkeun ku sabar. Ingat Bu, Pak, nikmat tidak akan menjadi petaka lamun dituturkeun ku rasa syukur. Sakai deui, nikmat moal ngawujud, moal bakal jadi petaka, moal ngadatangkeun petaka lamun dituturkeun ku rasa syukur. Ujian moal karasa perih lamun dibarengan ku rasa sabar. Maka Allah uninga karena perkara anu pangsaena keur urang. Nalika urang dibere aya, buru-buru hadirkeun rasa syukur. Dibere eueuh, buru-buru hadirkeun rasa sabar. Bisa naon? Bisa takwa dibere aya urang bisa takwa, syukur ngaranna. Lamun urang dibere aya tapi teu bisa takwa, kufur ngaranna. Dibere teu aya urang dibere saeutik, dibere eueuh, dibere hese atuh urang teh. Nya, dibere hese urang teh nikmat teh dikered ku Allah, maka hadirkeun rasa sabar. Bisa takwa dina keur hese, itu adalah sabar. Sakai deui, lamun urang bisa takwa dina kaayaan aya, syukur ngaranna. Syukur ngaranna. Lamun urang bisa takwa dina kaayaan keur hese, sabar ngaranna. Matak ulah eleh-geleng. Waktu si itu mah cenah bisa kan tenan cenah salat anteng ge segala aya, ulah eleh ye. Urang ge bisa takwa kunaon? Ku sabar. Naon cenah Bu? Ku sabar. Ta eta teh ajarkeun ka anak. Nah, panggil Azril. Zil, teu hidup di mana hidup dibere aya ku Allah,
hadirkeun rasa syukur margi sing eling kana dawuhan Allah wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sing emut ulah poho kana kewajiban dibere aya sing emut manfaatkeun mumpung keur dibere aya teu lamun anak urang dibere aya tuluy ngahadirkeun rasa syukur kolot kabere betul mitoha kabere betul dulur kabere leres tatangga kabere baraya kabere tuh dak kulantaran teu dibere rasa syukur palurah boro-boro batur kolot nage molong ih bororaah batur dulur nage ngegel curug gara-gara naon tah gara-gara teu hadir rasa syukur ngan inget bejakeun ka anak pek teangan dunia ngan bejakeun ka anak Kang Jejen harta benda moal ngajamin kana kamuliaan nu ngajamin kana kamuliaan mah nyaeta jalan katakwaan jadi lamun urang hayang mulia pake harta benda teh kana jalan katakwaan hoyong takwa urang hoyong takwa hoyong mulia urang dia lamun hoyong mulia cuk-curug jalan katakwaan boga harta pe ku hartana boga ilmu pe ku ilmuna boga tanaga pe ku tanagana gitu lamun urang boga anaknya dikersakeun anak urang teh jadi jelema jeneng nepi ka hartana lubak libuk elingan anak ieu sing emot mumpung hidup dibere subur ameh henteu hancur make jalan syukur kumaha carana tasarrufkeun eta harta benda kana kewajiban Allah supaya netepan kana jalan katakwaan tujhe dekha to ye jana sanam pyare hota hai diwana sanam ab yahan se kahan jaye hum Tere bahu mein mar jaye hum ngarti henteu oh paingan Allah cuang sundakeun siap kama qala Salman Khan tujuan kabeh hayang senang warga kota beda hayang senang tujuan ibu senang hoyong tenang bapak urang dia hayang senang pek kumpulkan harta tapi ngarap-ngarap ketenangan lain ku harta ku katakwa sakai deui urang dia urang kabehan ngarap-ngarap kesenangan pek usahakeun harta ku jalan halal teangan fadl Allah ku jalan halal pek bapak teangan harta benda ku jalan halal hayang senang teangan harta benda tapi lamun ngarap-ngarap ketenangan lain ku jalan ngumpulkeun harta benda iwalti ku jalan takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala sebab ketenangan mah aya dina hate tetela sanajan urang boga harta benda geuning loba jalma nu teu ngahadirkeun teu boga ketenangan kurang sare, kurang dahar, kurang minum,
erek dahar jeung naon jeung lalab asam urat, erek dahar jeung asin sambal tarasi tensi, erek ngadahar kue naon kue martabak diabetes atuh jeung naon loba harta loba libu kebon loba teu kalebok mending keneh ceentin tuh dulu ceentin mah aya peda leg-leg aya taraje digares aya gantar dihirib da sehat awakna mantak sanajan teu loba harta da takwa jelema tenang we hirup teh alhamdulillah nu mawi ulah sok neangan kamuliaan ku jalan harta ben tapi neangan kamuliaan mah ku katakwa jalana bisa dihontal eta kamuliaan akhirat kamuliaan dunia lamun urang ngagunakeun harta benda teh kana katakwaan hartos bu nu katilu ceuk Rasul generasi anu buruk anu awon teh nya eta wa qiblatuhum nisa'uhum Pak umat akhir zaman teh bakal ngajadikeun awewe maranehna teh kiblat maranehna sehingga rek nyieun ieu itu ge kumaha ceuk pamajikan ceuk pamajikanna ulah ceuk pamajikanna sok insyaallah nepi karek barang bere kami toha rek barang bere ka indungna sorangan kumaha ceuk awewe na eta nu kitu ngajadikeun awewe kiblatna bo ibu salaki ibu rek barang bere kadulurna teu kudu diatur ku uceuk ieu mah rek barang bere kadulur kok popoletot hayo hok bikeunan kabeh bikeunan sok beakeun aing mah sok eta pamajikan mulai gitu aya pamajikan mulai gitu Pak aya pamajikan mulai gitu tuker tambah buru-buru ram jadah doang atunya lalaki anu kalengitan arah dipolak ku pamajikan sieun ku awewe teu sieun ku Allah nama eta maka lalaki model kieu generasi terpuruk generasi buruk akibat naon eta teh rata-rata lalaki nu sieun ku awewe teh anu incah tina jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lesot tina fitrah nu teu teteg dina agama Islamna anu teu teteg dina naonana dina ngamalkeun syariatna sehingga kaleungitan kateguhan dina hatena kunaon hatena teu teguh sebab teu istiqomah dina ngalaksanakeun kewajiban hayang teteg hate bapa sing istiqomah dina ngalaksanakeun kewajiban supaya hate urang teteg tah kitu geuning cenah eta ai kitu mah cenah berarti urang ulah nurut ka awewe lain ulah nurut ka awewe pek erek nurut ka awewe mah tapi konteksna framingna lain sieun ka awewe tapi nyaah ka awewe lalaki erek balang beuli musyawarah jeung pamajikan ciri nyaah ka pamajikan aya lalaki erek barang beuli erek barang jieun teu musyawarah heula ka awewe aya eta loba nu kumaha teh egois nu kitu mah ngrasa menang manehna neangan duitna nepi ka awewe mah teu diajenan tah eta mah teu mika nyaah ngaranna hayang ibu boga nu kitu mun hayang teteg sing istiqomah dina ibadah yakin lalaki nu istiqomah dina ibadah hatena bakal teteg sehingga lain sieun ka awewe dina nurut ka awewe na teh tapi balasnya ka saha ka awewe kitu Pak lain ulah nuturkeun awewe ulah teh kade pupujeh ya ulah salah persepsi ulah salah paham gitu dina urang nuturkeun pitu naon nasihat pamajikan lain karena sieun ka pamajikan tapi jauh daripada itu menghargai pendapat istri gitu
dikarek nganjang ka imah dulur teu jadi da dicaram ku pamajikan hayuh wek uling ka dinya eueuh lah gawe ulah teh ngendong di si eta mah aya nu kitu istighfar ce nu kaopat wadinuhum darohimuhum agama mereka adalah uang mereka. Lamun urang boga anak anu geus teu masinikeun ajaran agama nepi ka leungit kepentingan agamana nu aya mah ukur kepentingan dunia nu aya dina pola pikirna kumaha carana ngumpulkeun duit kumaha carana loba duit nepi ka leungit kepentingan agama di dinya antukna ngaji sangheu neangan ilmu sangheu silaturahmi teu nganggap penting eta teh nepi ka hirup teu boga guru-guru acan antukna hirup teh sasa sakalina asup pengaruh nutup para ruguh mantak loba we zaman kiwari mah loba pirqoh kabawa ku sakaba-kaba arak daek sautak sautik diajar agama wow kakolot geus ngabud'ah bid'ah kami toha ge jadi musuh kadulur geus teu wawuh da beda naon beda paham teh kahade matak bentengi tak anak urang ku ahlus sunnah wal jamaah ulah nepi ka anak urang diajar agama tapi kalaka jadi musuh jeung dulur baraya kakolot nauzu billahi min dzalik kahartos ieu teh Bu Pak kahartos atuh geus aya kaharti mah mudah-mudahan aya manfaatna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.